Ikawitanku bismillah, sim abdi ngalap barokah, nyusun nazam sejalillah, manfaat dugi kabarjah. Alhamdu sadaya puji kagungan Allah nu hiji, jalma tong hayang kapuji, mangka kudu daek ngaji. Sholawat kalayan salam, atur kapanutan alam, nu mimpin agama Islam, Muhammad Sayyidul Anam. Tehilap ka sahabatna, anu taat ka anjeunna, sareng ka kulawargana, nu diantos barokahna. Wajib dialajar ngaji, ngan ulah hayang kapuji, lahir batin singa hiji, pan Allah parantos janji. Allah bakal mafarinan kajalma anu ariman, kana binu akhir zaman, di akhirat pasti aman. Gerapek aji elmuna, pek taroskeun ka ahlina, tong isin dulur datangna, ke pasti aya hasilna. Dosa lamun teu diajar, eta jalma pasti sasar, bakal leungit sifat sabar, sangsara di arah mahsar. Nyiar ilmu diwajibkeun, ku Rasul diparentahkeun, anu bakal nyalametkeun, pek diajarna singleukeun, nyaeta ilmu agama, nu disebarkeun ulama, pikeun sadayana jalma, nu hayang hirup utama. Meungpeung aya kasempetan, sina milarian jalan, milari ridho pangeran, ulah ngan jadi alasan. Abdi ukur ngawartosan, kasadaya insan-insan, sabab ajal teh ngantosan, di dunia ukur
korban sanes ciri haji, sanes ciri pakiai, tapi sorban ciri lalaki nu ngabakti kayang widi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kayang widi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wal maulana Muhammadin. Dosa abdi pami ditimbang ibarat budak lautan, ibarat gunung luluhur sarta meni ageng pisan. Saayeuna eta malaikat ngabeberkeun dua jangjangna, maka eta digampilkeun asup ka surga nu langgeng. Wahai anjeun kaum Hawa, mihape anjeun sing bisa ngajaga kahormatana, aurat kudu dijaga. Sing bager sabab didukung ku bapa sareng ku indung, ulah sampe make tiung, tapi handapna diriung. Ngadandan ku gaya seksi, majarna teh masa kini, cina masing-masing diri, sabab ieu hak asasi. Teu sadar di arelingan, teu sarieun ku siksaan, hate kebal teu anggapan, malah mah semakin edan. Aurat ditempo-tempo, dipoto jeung di video, nepi loba anu nempo, asa persis iklan sampo. Di zaman kiwari miris, jalma jore jalma gelis, ngaja joget erotis, dina TikTok meuni tragis. Nu jadi pikiran kuring, nakos jalma nu sinting, senam teu beurang teu peuting, bari bangga dagang ping-ping. Ceunah mah keur kasehatan, dipiralkeun teu eraan,
malah jadi kebanggaan pan eta kamaksiatan nalika dinasehatan berdalih kapan geus zaman eta nu ngundang teguran ti Gusti nu Maha Rahman. Hayu urang babahan pikeun bakal pibalikeun sing loba amal-amalan ibadah sing husu pisan mun ajal waktu datang urang moal bisa mumpang moal bisa dihalang-halang geus waktuna jadi bugang harta banda nu ngaleuya urang moal bisa mawa ngan amal anu dibawa batur urang anu bela mana sobat mana dulur hanteu maturan dikubur sumawo nambihan umur nu puguh loba kapaur hanjakal aduh hanjakal tegetol sadia amal padahal geuning padahal ngan amal nu jadi bekel teu gunaha hanjakalan pan teu kurang nu ngelingan pek geura tunggu hisaban geura jawab ku sorangan hudang ti kubur tetela jalma jadi rupa-rupa teu sarupa jeung asalna sakumaha ge amalna hiji awak ngaguruntul gulang guling awak bungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akur ari anu kaduana jeung babi taya bedana kana salat lalawora ninggalkeun bari dihajat tilu nu beteungna kembung eusina ku seuneuhurung kana zakat eta embung akhirna bakal kadung ari anu kaopatna geuting ngocor ti bahangna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna ari anu kagenepna jalma gorong beunang
palsu di dunyana, cilaka di akhiratna. 7 jalma teletahan, nyarina teu katulungan, kana bener teu nyaksian, henteu sian ku pangeran. Dalapan nuju jungkiran, parjina bijil nanahan, kana jina dilakonan, henteu sian ku pangeran. Salapanu banget hideung, ari beteng kembung pisan, esina ku seuneu hurung, harta yatim digugulung. 10 corok jeung larpa, nu nganyerikeun kolotna, goreng ka indung bapana, jaga nu bakal cilaka. 11 jalma sihungan, ari beteng kembung pisan, nu kitu sok mabok-mabokan, jeung arak jadi langganan. Ari ka-12na, cahaya lil bulan purnama, nu soleh loba amalna, bager tur sae akhlakna. Judulna ieu nadoman, bade ngageuing pikiran, sina ingat kadawuhan Nabi Muhammad junjunan. Kumaca ieu pepeling, mugi sing jadi panggeuing, duh Gusti anu ngajari, sia ngina di api. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Numpatna sakabeh jalma, diudag-udag neraka, taya pisan sabela angin aman keur di dunia. Numpatna sakabeh jalma, nurunakan Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawen. Aduh karunya teuing, boro-boro nyafaatan, kaula geeukeun susah, tusugan ka Nabi Amin. Numpatna sakabeh jalma, nurunakan Nabi Amin, minta tulung jeung syafaat Nabi Amin teh ngadawen. Aduh karunya teuing, boro-boro nyafaatan, kaula geeukeun susah,
susugankan Nabi Ibrahim. Lumpat nasaka bejalma murunaka Nabi Ibrahim. Minta tolong dan syafaat Nabi Ibrahim padamu. Aduh karunia taib boro-boronya fa'atan kau lagi akan susah susulkan Nabi Musa. Lumpat nasaka bejalma menggunakan Nabi Musa. Minta tolong dan syafaat Nabi Musa aduh karunia taib boro-boronya fatan kau lagi akan susah susulkan Nabi Isa. Lumpat nasaka bejalma menggunakan Nabi Isa. Minta tolong dan syafaat Nabi Isa. Aduh karunia taib boro-boronya fatan kau lagi akan susah susulkan Nabi Muhammad. Lumpat nasaka bejalma menggunakan Nabi. Minta tolong dan syafaat Nabi Rasul. Tulus sujud kayang agung nyuhunkan syafaat Gusti Allah teh nimbalan ku anjeun syafaatan. Tulus cengkatina sujud Kanjeng Nabi teh ngorejan narajang naraka naraka ampun carerik tuluy hanjat ka meja hejo Kanjeng Nabi ngahukuman dina waktu genep jaman jalma rengse sadayana dina waktu genep jaman